Emang tadi ya aik kunyat tadinya misalkan hayang bisa ayeuna ya gitu. Sabulan ge yakin orang mah ren. Kalau mau bisa boga motor serangan boga motor serangan mah gampang gitu. Lah. Gampang. Ayeuna mah orang menjaga ketayangan emang ketayangan naon ayeuna menunggu orang. Tapi umur berapa dinya deh? Diuji. Hah? Diuji. Berarti kolotan orang sih. Wadinya. Orang kan lahirnya 92 heuh. Ah, 92 orang berarti tilu-tilu. bulana. Hah? Bulana. Bulan genep Bang bulan 8. 92. Oh nya tilu hiji. Diuji lah. Oh deh. Orang 92 lain tilu-tilu. Diuji lah. Tilu hiji nya. Orang ora kene artinya. 2002, Heeh. 2012, 2022. Kurang- Tanya 30. Pala 22 teh 30. Ayeuna 2002 tilu. Oh. Hah? Jadinya bulan genap tahun harap 2024 kakak tilu 2. Tilu duanya. Ayo orang bulan 8 nah tilu 2. Berarti beda 2 bulan. Ya kan? Oh, dinya bulan 8. Beda Orang 2 bulan genap jeung oh beda 2 bulan. Heeh. Atau pakolot supa teh maksudna kitu. Hah? Pakolot supa beda bulan doang maksudnya beda bulanan. Oh, di umurannya keren. Ayo 92 mah. Oh, 92. Beda 2 bulan. Atau kan nanya bulan nah. Ya jauh lah. Bulan genep. Oh, bulan genep. Orang bulan 8. Bulan 8. Orang Juni. Juli apa Juni pertama Ay, tuh. bulan kita 48. Bulan kita Pak Juni maksudnya. Juni, Juli. Ini Agustus berarti. Seproyek dewa ya. Tanggal 14 aduh. Kita kalau banyak kepercayaan bahwa ayeuna ulah umur sakit. Oh nya. Bahkan nunggu kawin mahnya. Nu sana penurang itu kata gua tak pas kolot. Oh nya. Kan kolot kas ora. Eta mah nanti pikirannya dawan. Can iya maksudna yang ngaranna teh lain mas ngalaman jadi pikiran teh can teleb gitu Ren. Kan geus kawin mah loba nu pikiran. Harga dah pasien dari yang ngarasanan. Orang ngarasakeunnya, ngarasakeun. Urang lamun geus boga pikiran sok teleb sanajan urang nengokeun lagi. Modal kos dagang kos kieu sok aya aralna. Kadang-kadang Eta mah dagang ulah. penuh sudah pusing teh sorangan di dinya mah. Pusing sorangan. Tepan urang malung kawin ya, teu boga beas misalkan bagor. Tuh gajeng jayan. Emang urang udah nu pusing lun gitu pan pamajikan pusing pasti nyeuleuk anak orang gitu jadina. Pikiran jadina maksud teh teh. Sing sanajan urang boga pamajikan boga anak ya tapi daun orang ngajaki mah aya wae Maksudnya tapi kan urang teh ngajaga meureunnan. Iyalah palebadinya Supaya ulah kekurangan lah maksudna gitu. Kabehan ya intina mah nu usaha model dieunya model urang nu lengokeun lagi intina mah kadinya. Betul. Dengan leuwih. Jangan Ulah leuwih. sekedar pengeluaran pemasukan geus saling mah kudu aya. Betul. Kan? Eta gitu. Atuh. Tapi orang mah pantan ngalaman kos didinya nya. Didinya kan geus boga pamajikan. Tuh majikan anak Poe teh. atuh alhamdulillah jeung dah ajaga urang ke perana neundeun. atuh osok lain neun mah ngentara gede urang mah maksudna kadang ya keur kumaha ieu na maksudna Heeh. kadang aiker maksudna keur resepnya gitu atuh 20 gitu kadang-kadang aiker mah henteu kadang liwat baru-baru neun bener urang ieu mah aiker aya maksudna urang ya Atina kan kita bujangan tong geus boga pamajikan tuh tapi ana nyimpen majalah mau makasih. atuh kudu emang perlu eta mah bekal kan urang teh nyaho penting mah ayeuna mah lancar wae gitu kan sebulan ke bulan kemudian teh nyaho penting mah rehe gitu ngajagana keur kituna urang usaha teh lah. Kabeh dagang ge politik dan segitu. aju kadang urang kan teh sehat wae deh ge urang meureunna pan sahan teh hayang sehat wae mang si bare gering mah kumaha tuh jadi tolak urang ya balikeun deui gitu Kabeh pedagang ge pasti gitu. pasti anu eta mah ngan teh aya urang mah kadang aiker sayap mah gitu atuh bisa nyimpen keur teu bisa mah teu gitu da urang dagang mah tadi teh heuh kadang namru keneh ban Urang mah teh alaman dagang kos kieu nya. Seubeuh gitu. Seubeuh pahit. Aya seubeuh amis ya, maaf. Urang nu nyimpen seubeuh pahit. Karena urangnya
ayeuna kami isu kan belum tentu. Eta kitu juga urang tenan tuh ngaranna nek dagang mainan kayak komo kadaharan mah misalkan jelema sarua bae lah gitu. Bahkan orang mah bisa cari mah bisa denger kayaknya hampir setiap tahun geus teh jadi ya. Nu geus kaalaman lah kurang misalkan. Pengalaman di tahun kemarin lagi ya. Panu anda gang geus lila lah. Saya 10 tahunan mah. 10 tahun ya. Misalkan sakurang tah. Urang geus ya 7 tahun lah urang ge. Dina bulan-bulan ayeuna we. Model 10, 11, 12 rasakeun kurang ya. Eta kena milik beda. Bedanya. Seiring berjalannya waktu. Pan ayeuna mah mindeng wae hujan, aya wae hujan kan. Aktivitas gede nanya. Eta ke kamar-kamar Agustus. Coba. Agustus, Juli, September. Ya. Sampai hujan, artinya ke halodonya. Betul tadi. Eta kena milik kadang-kadang ngaruh, Pak. Atuh kan berenang cuaca ge luncar ya mah berpengaruh lah kena penghasilan orang teh. Orang nih ngerasakeun kos kieu. Abong ke halodo kena milik jadi garing. Kabau panas masih garing. Teu cara hujan teh ngalir lah. Ngalir, lawan menurutkeun eta mah gitulah. Kos kitunya. Bahkan orang bisa ngerasakeun harita pun orang. Dagang ku bagus amat orang. Teu biasana teh. Dagang ka ITB teh. Teu cara sasarina lah gitu istilahna. Urang eta dagang ka ITB sakali-kalina dalam sejarah urang dagang. Isu keneh setengah 8 budak angasa urang nyekel duit 270. Isu keneh teh. Apa sampe meh asup berarti nya? Sampe meh asup. Urang sana. Kitu mah isu keneh. Atuh urang can nyorang ngalaman kitu mah maksudna urang. Sih emang ai mainan mah gede duitna maksudna teh. Gergal deh duitna. Ai urang mah kan ieu. Pan anu ge masih sim naon ayeuna belanja ieu, isu kan belanja itu. Gitu. Hanya bawa barang lah. Eta tapi kabang di 270.000. Emang didinya tanggal tarawak. Eta mah sing demi urang. Lamun kitu wae geunahnya urang. Maksudna wah, gitu kumaha yalun kitu wae mah. Ngarasakeun urang wae eta. Candaan besok. Kena dang awana sangeuk. Ai rame mah. Ai rame mah gitu. Aneh ya. Ngarasakeun didinya. Atuh lain ngerasa da urang dah pan lain sakeudang dagang misalkan atuh eta kita iker mah kena ngarokokna segala ayeuna we pokona mah ngaraksuk hayang teuna na sangnya atuh eta gitu atuh kalaman mending geuning didinya meunan lain urang doang maksudna kan pasti ngana kabehan gajigana dah kalaman itu tukang dagang mah atuh masih lain dagang mainan ge misalkan dagangan pun pasti ngalaman aya modal gitu mah. Jeung teh pernah dagang mah aya masa-masana, Pak. Aya masana naon? Pas cuaca ki aya masana. Teh eta gitu. Ayeuna halodo. Teu isu kan halodo geus kitu we. Tuh itu mah teu nentulah gitu nah. Ayeuna mah panas pokona mah. Tuh geus paroek di belah itu mah.